قد قرب فتح مبين إنه هو السميع العليم Puji kagungan pangeran Nu Maha Welas tur hemat Gusti mangka-mangka pura baca Allahu ya Rabbi mantena maha uningan Solawat solawatan Barokat barokatan Ala Muhammad Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Salam sinaran solawat Muga netes ka Muhammad Natrat ka para kerabat Para ahli jeung sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampurasun. Rampes. Wilujeng tepang pamirsa sareng sim kuring Nano Sutrisno disarengan ku Ibu Cahyani SPD. Insyaallah dina danget ieu dina raraga mieling poe basa Indung sadunia. Ieu acara ngagaduhan jejer. Nyaeta Riksa Basa Raksa Budaya. Basana Nanjung, budayana Linuhung. Alhamdulillah dina danget ieu oge parantos kasumpingan salah sawios inohong Sunda anu tos teu birek deui panginten di kancah kasundaan mah. Anjeunna salaku pupuhu Yayasan Atikan Sunda Bandung sinareng salah sawios anu ngadegeun Padepokan Daya Sunda. Anjeunna nyaeta Dr. Adil Fadila Kusumah MSI. Wilujeng sumping Bapak hatur nuhun dengan kasumpinganana. Salajengna panginten urang ngobrol atanapi ngawangkong sama Irineh panginten Pak. Panginten aya sababaraha hal anu janten patarosan atanapi ngabandungan dina mangsa kiwari panginten dina generasi milenial. Geningan murang kali khususna oge panginten sanes murang kali hungkul. Aya anu jiga nu alim nyarios basa Sunda teh. Tah kan di dieu ngeunaan basa Indung. Tah naon ari basa Indung teh supados panginten langkung terang nih langkung uninga itu tah. Para warisadayana anu disebat basa Indung teh basa anu munggaran diajarkeun ka murang kali ku nu janten indungna ku nu janten kulawargana. Idealna mah panginten tangtosna upami di Sunda anu janten basa Indung teh basa Sunda. Basa Sunda diulangkeun ti orok dina proses diajar. Langkung utami dugi ka yuswa usia dini. Mohon dina naon sebatna teh golden age ini ya. Kumargi bahasa Indung anu tiasa ngawangun karakter. Janten teu kinten pentingna bahasa Sunda salaku bahasa Indung di dieu kanggo urang Sunda kanggo ngawangun karakter anu luyu sareng budaya Sunda. Saleresna mah sok sanaos aya di mana wae oge. Aya di Bali, di Jawa, di Sumatera, di luar negeri. Upami urang Sunda mah saena bahasa Indung anu dilarapkeun ka murang kalihna bahasa Sunda gitu. Janten eta teh proses awal sateu acan wanoh kana bahasa anu liana. Eta nu disebut bahasa Indung gitu. Panginten kan aya nampina teh ungkara lah gitu bahasa Sunda teh tapi bahasa daerah teh bahasa rasa teh panginten ngawangun rasa
budayana gitu nya, Mohon, panginten. mohon, leres, Gitu. leres. Eta pangintennya. Mohon, bahasa Sunda mah bahasa rasa. Bahasa rasa. Mohon. Kadang-kadang teu kedah ku sasauran, ku rindat, ku naon oge, terus aya kontak komunikasi. Mohon. Jantan tos ka tinggal tos ka uning ka ku sadayana pangintennya cirina urang Sunda pangintennya Pak. Gitu ciri urang Sunda. Tah ayeuna panginten bahasa Sunda teh dipieling kaping 20 hiji. Nah eta Pak dipieling kaping 20 hiji. Bahasa Indung teh itunya mieling Mohon, bahasa Indung. saleresna sanes bahasa Sunda wungkul, namun bahasa Indung internasional sadunya gitu. Di Peeling kaping 21 Februari. Dongengna teh kieu. Pak. Tahun 47 ngadeg negara Pakistan. Pakistan. Negara Pakistan teh diwangun ku Pakistan Wetan, Pakistan Kulon. Hiji dua geografisna benten, bahasana benten, budayana benten, tapi sapamadegan dina tahun 47 ngawangun negara Pakistan. Tahun 48 pamarentah Pakistan teh ngumumkeun bahasa nasional. Anu kedah dianggo ku sadaya urang Pakistan nyaeta bahasa Urdu. Ari bahasa Urdu seseueurna dianggo di Pakistan Kulon. Upami Pakistan Wetan, Pakistan Timur eta nganggona bahasa Bangla gitu. Bangladesh ayeuna mah kabaeudieun Bangladesh mah. Tah urang Bangladesh teh protes. Kunaon kedah nganggo bahasa Urdu. Kuring oge boga bahasa Indung gitu. Rame demonstrasi mahasiswa sagala rupi. Kajantenan kaping 21 Februari demonstrasi agung-agungan nu tangtos dilarang teh ke pamarentah. Dugika aya korban anu dibedil ku polisi sawana teh kitu dongengna teh. Janten hijina demonstrasi aya korban anu dibelaanana bahasa Indung. Tah salajengna dina tahun 88 aya urang Bangladesh anu nganjrek di Vancouver Kanada. Ngintun serat ka PBB ka UNESCO harita sekjenna Kofi Annan. Cing atuh PBB teh ngiring mikiran hirup uripna bahasa Indung gitu. Nya ngarempel dibahas. Akhirna dina kongres atau nepi naonnya sidang Dewan UNESCO tahun 88 ditangtoskeun weh poe bahasa Indung internasional. Kaping sabaraha? Kaping 21 eta. Kaping 21 Februari ngahormat mieling gerakan bahasa anu lumangsung di Bangladesh. Anu aya korban teh malah ayeuna di Bangladesh teh aya monumen syahid. Ngomong mieling korban-korban anu merjuangkeun bahasa Indung. Diumumkan weh harita ku PBB ngalangkuan UNESCO yen 21 Februari janten poe bahasa Indung internasional gitu. Tah panginten tarekah naon anu tiasa dipilampah ku urang sadaya panginten boh generasi nonoman, generasi lanjutin nonoman panginten kanggo mertahankeun bahasa sareng budaya Sunda di zaman milenial ayeuna gitu. Urang kedah emu teh lah kunaon PBB ngalangkungan UNESCO nangtoskeun bahasa Indung. Maksudna anu kahiji emut ieu teh wangkongan sareng almarhum Bang Hidayat Suryalaga. Anjeunna nguningakeun salah sawios alasan UNESCO ngumumkeun pentingna bahasa Indung teh kumargi kanggo nyegah kebrutalan akhlak sebenarnya teh kitu. Anu kaduana bahasa Indung upami dileukeun ti alif PAUD tiasa jantan fondasi pendidikan. Tah kumaha urang supados generasi milenial terus kedah terang heula masalah ieu. Bahasa Indung tiasa dianggo nyegah kebrutalan akhlak istilahna teh. Tah janten kedah terang heula gek-gekanana. Kanggo urang panginten di Sunda kalerasan mayoritas agama Islamnya. Sagala rupi urang kenging kabingah alhamdulillahnya
Murangkali galegeun motor, alhamdulillah naik, alhamdulillah lulus, alhamdulillah. Diajar kesenian, alhamdulillah. Aya hiji nu kahilapkeun. Kunaon teu alhamdulillah di pasiean bahasa Sunda? Tak eta naon Lah, atunya. kunaon? Bahasa teh teu kinten pentingna. Ku Gusti Allah mal dilungsurkeun dina firman upami teu penting. Tiasa diuninga dina surat Ar-Rum ayat 22. Jeung di antara kakawasan Allah nyiptakeun langit jeung bumi rupa-rupa basa jeung warna kulit. Tuku Allah aya di firman eta. Laras. Mun teu penting moal. Bohong. Janten kahiji anu kedah dipelakeun dina emutan urang, dina manah urang ibadah. Tasyakur bini mah. Urang nyaros bahasa Sunda teh sanes ukur naon? Alhamdulillah di pasiean gitu kan ya. Kedah sareng prak-prakanana digunakeun. Lamun teu kitu kufur nikmat. Tah, kade urang Islam mah teu kenging kufur nikmat. Kahiji kitu jadi ibadah. Urang sasaurang bahasa Sunda niatan ibadah. Kumargi ieu karunia ti Allah. Kadua ari bahasa teh sareng budaya. Identitas. Allah dina Al-Hujurat 13 nerangkeun yen anjeunna nyiptakeun urang ti hiji pamaget, hiji istri, rupi-rupi bangsa, sareng seler bangsa. Nu disebut bangsa atau nepi seler bangsa teh sanes aya pamarentah wungkul, raja wungkul. Sanes aya rakyat wungkul. Sanes aya lemah cai wungkul. Tapi ku Allah dibenten-bentenkeun bangsa nu ieu bentana dina naon? Budaya. Budaya. Muhun. Basana. Muhun. Jantan eta teh tos ku Allah dikitukeun tah anjeunna urang Sunda, budayana kieu, basana kieu. Jantan identitas. Jantan ku kituna upami urang Sunda teu tiasa bahasa Sunda, teu terang budaya Sunda, teu gaduh identitas. Urang mana Urang mana eta teh kitu. Teu tasyakur bini mah eta anu picelakeun pisan. Terus Tah kitu panginten janten urang Sunda kedah nyarios bahasa Sunda ulah isin eta teh anugerah ti Allah. Anugerah ti Allah eta panginten pangutami. panya. panginten diajar gitulah nya. Kedah diajar, biasa kan diajar kayak lepat mah aya nu Laras, kieu urang oge urang Sunda teu nolak bahasa anu sanes. Bahasa Indonesia kedah tiasa nya. Pan adina Sumpah Pemudanya. Satu nusa, satu bangsa, anu katilu, anu asli nama menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Janten bahasa Indonesia bahasa persatuan. Upami urang gaul sanes sareng urang Sunda, nya nganggo bahasa Indonesia. Gaul internasional, nya nganggo bahasa anu diangguna Inggris naon gitu, tapi tetep bahasa Sunda teh kenging dihilapkeun. Tapi menurutkeun abdi oge upami diajar bahasa teh pami teu tiasa bahasa Sunda atau bahasa Indung kanu bahasa sanes sesah. Laras. Pami bahasa Sunda ieu heula kanu bahasa sanes. Laras. Gampil gitu. Nuawi tadi disebutkan fondasi bahasa Sunda teh mohon. Kan tenan urang ieu ngerong leta ku Gusti dibentenkeun sareng nu sanes. Di urang mah aya a i u e o aya di sadaya bangsa. Tapi teu aya. Teu aya. Deleg jeler lele gitu. Di Batur mah teu aya. Oh, eta teh biasa. Nah, salah sawios ciri orang Sunda mah panginten tos dikenal, panginten tos kaya pangintennya apanya ramah, pangintennya handap asor, pangintennya apanya eta panginten anu kedah leres-leres kayak kamurang kali eta nepi ka ieu kedah di terapkeun pangintennya apanya. Eta utamina dina usia eta teh usia golden age teh dina PAUD teh ku bahasa Sunda. Ku bahasa rasa teh kahartoseun ku baru urang kali. Bapak mah dilelet heula.
harapan lirama tujuan dekat tepi kusura panggrono kurang temanku getar dedehuan kurang tataran ku karep jeung pangharapan tong teuing ngadengkeun lisan urang guneun ciptaan bagja deket patembongan getar ti ati ka ati ibarat jadi napas ini sarang geus kembang impian sungkeman kana lahunan. Aduh, alhamdulillah Pak biasa hahariringan. Eta tah lagu Sunda, kawih Sunda nganggo waditra Sunda nyarap terkadang. Oh, asa benten sarang nu ti naon lagu-lagu deungeun lah gitu nya. Urang brengrong lagu Sunda mah karaos itu tah. Karaos moh dasar Nyecep noelan tiis. hate. Taena orang lajengkeun Mohon. eta Pak. Abdi gaduh patarosan. Bapak salah sawios anu ngadegeun padepokan Daya Sunda. Anu dilebetna panginten ngamekarkeun penca seni pencap. Nah, Bapak panginten kaemutan mohon ngadegeun eta. Kapungkur teh tahun 70 genep pendak sareng salah sawios panaratas Yayasan Atikan Sunda Pak Imam Brata Kusuma almarhum. Pendak dina silaturahmi kewargian gitu ta. Sur anjeunna teh dia teu jangkep jadi orang Sunda mun teu bisa penca gitu. Diemutan kunaon sih bet kedah penca. Da kumaha tuh nya pi orang latihan gitu. Da abdi teh kuliah ki. Pokoknya mah cenah kuliah mah ngan ukurkeun kajangkepan penca lah kitan gitu. Nu penting mah penca naon sih pentingna penca aya. Nembe karaos ayeuna kabeh dienakeun yen identitas Sunda teh basa sareng budaya, seni budaya. Salah sawiosna kacapi, tembang, salah sawiosna di penca. Upami penca disebatkeun teu jangkep jadi orang Sunda mun teu bisa penca, harusna eta identitas. Aya naon sih dina penca gitu kan jadi penasaran oge. Nya sapartos lami di Teleuman sing horeng dina penca oge aya miara bahasa Sunda. Lebeut istilah-istilah dina penca, istilah-istilah Sunda anu teu tiasa di Indonesiakeun. Mohon. Anu mung aya dina penca. Sapertos kumaha tah Pak cik. Upamina nonjok bahasa Indonesiana pukul. Baik prek bahasa Indonesiana pukul. Menakol. Masih pukul kan. Pukul kan wae. Aduh beunghar bahasa Sunda. Aya 7 rupi gerakan panangan anu teu aya bahasa Indonesiana. Najong bahasa Indonesiana naon? Tendang. Nalapung? Tendang. Nalipak? Ngacut. Kalorosnya lebeutnya. Lebeut. Janten dina penca sing horeng aya oge gini bahasa Sunda. Sanes wae mungkul urang teh nganuhunkeun deui. Karena anugerah ti Gusti maparin budaya anu luhurna salian ti bahasa oge penca anu sakitu luhurna malah aya kendang penca di urang mah. Anu ngan hiji-hijina sadunya. Nuhun ya. Teu aya di batur bela diri anu pirikan kendang. Tah filosofisna luhur pisan aya kendang indung, kendang anak. Sadayana aya filosofina. Sadayana sanes wungkul penca budaya Sunda mung tiasa di Teleuman upami urang tiasa bahasa Sunda. Upami teu tiasa bahasa Sunda sesah. Sesah lebetna.
Mun eta kuncina tapi jendela dunia teh gitu. Jendela penca teh bahasa Sunda. Nu kumari kitu di daya Sunda mah ayeuna alhamdulillah teu aya nami-nami gerakan anu dirobih teu di Indonesiakeun. Padahal aya nu ngajangjian bakal digeuleuk bukuna sabaraha wae oge asal digentos ku bahasa Indonesia teu ditabi. Kuring seueur diajar bahasa Sunda di dinya. Janten penca ngiring mau pusti bahasa Sunda gitu. Henteu mengungkul diajar percaya diri, mun kapepet bela diri, tapi bahasa Sunda dipiara di dinya. Tina istilah-istilah aba-abana ge angere 1 2 3 henteu dietakeun teu di 1 2 3 keun. Tah janten pilihan pangaresep teh kana penca diantawisna eta. Penca tiasa ngabangun manusia anu mangga pulia, cenah naon mangga pulia uning sehat lahir, sehat batin gitu saja mu. Insyaallah sok sanaos panginten duka sakumaha ageungna penca maparin sumbangsih kanggo mupusti bahasa Sunda gitu. Kinten pakuat paketna ieu pisan pangintennya naon namina teh istilahna teh ageung pisan gitu ieu teh nya tinu penca ka seueur pisannya tanya ieu. Panginten nu pamungkas panginten Pak hoyong aya masihan naon api teh saran tanapi pangdeudeuh kanggo generasi kanggo nonoman Sunda supados nyaah kana bahasa Sunda cebi. Utamina mah ka marurang kali siswa yayasan atikan Sunda pangintennya. Anu kahiji nu tadi ulah hilap tasyakur bi nikmah. Allah masihan ka urang budaya Sunda. Allah masihan ka urang bahasa Sunda. Teu persanten bukannya Al-Hujurat 33 Arum Al-Hujurat 13 Arum 22. Teu samata-mata Allah maparin firman eta upami teu penting. Eta kahiji tasyakur bi nikmah teu cekap ku alhamdulillah. Prak pok pek prak bahasa Sunda. Teu kedah isin, teu kedah sieun, urangna deui. Kahiji guru kedah nyontoan bahasa Sunda. Kadua ulah barang geureuh. Lepat kasar ulah. Ke budak janten sieun. Wartosane urang ke mun teu mun nuju seueuran mah antepkeun we ke saur. Tadi teh lepat kadahna kieu. Upami orang hoyong diajar bahasa Sunda anu luju tur merenah, nu diapalkeun kirang langkung mung 30 kecap. Abdi nada bapa tuang nu kitu teh mung 30 kecap. Naon sih sesahna? Upami diajar bahasa Inggris sabaraha regular verb, irregular verbnya ratusan ribuan. Anu kadua da ayeuna mah tos upami dina usia psikologi mah tos remaja akhirnya tos bade dewasa SMA teh. Atos wancina Noel ibu bapana di bumi bilih atos teu nganggo bahasa Sunda. Nah eta nya kedah Noel deui. Ma, bapa, mami, papi misalnya. Cobi Allah dina Quran, geuning Allah teh nitipkeun bahasa ka urang. Nitipkeun bahasa Sunda ka urang. Sina sadar. Yen urang teh urang Sunda dititipan bahasa Sunda. Mang upami urang teu tasyakur bi nikmah azabna apanan. Eta teh nikmat anu kedah disyukuri ku urang. UNESCO wae badan dunia ngelingan ka urang di dunia rupi-rupi bahasa Indung sangkan dipieling dihargaan dianggo piraku urang bahasa Sunda teu di hargaan teu dipieling sok sanes aya Sunda Priangan, Sunda Banten, Sunda Cirebon, Sunda Wios eta kabeungaran. Urang nu aya di Priangan di dieu bahasa Sunda Priangan panginten gitu. Katiluna nya kedah reueus bahasa Sunda. Ieu teh ti Allah. Kulawarga diagengkeun nganggo bahasa Sunda. Kuring moal era kuring reueus nganggo bahasa Sunda. Eta oge tantos kedah aya insentif panginten ti guru-guru nanya. Salian teh nyontoan, guru-guru oge kedah maparin insentif dina hartos maparin pangajian lah. Upami kapungkur emut zaman Pak Budiana kepala Disparbud. Upami aya nu lepat teh sok didenda 1000 teh saudara. Di urang mah sanes didenda, tapi budak nyarosna sae paparin insentif teh dipuji cekap. Di warna pujian. Sae tah bahasa Sunda teh teraskeun tah. Teras panginten di sakolaan kedah seueur oge kegiatan, pasanggiri biantara naon we.
Guru-guru oge dina kesempatan naon wae agungkeun basa Sunda, komunikasi basa Sunda. Eta tawis urang tasyakur bini mah. Mudah-mudahan ku cara kitu laun-launnya di bumi salah sauran di basa Sunda, di pergaulan basa Sunda, di sekolah basa Sunda, insyaallah bahasa Indonesia mah da tariasa nyalira. Bahasa Inggris oge henteu kada sadaya tiasa panginten anu teu pariogi mah. Mohon nitip eta bahasa Sunda. Anu ku Gusti Allah dipaparinkeun ka urang sadayana sakitu panginten. Alasnya panginten nambihan sakedik anu utamina mah panginten urang kedah reueus heula nya reueus heula anu basa Sunda sareng budaya Sunda teh. Pamitos reueus mah panginten engke ge nuturkeun panginten nya panya atau nyariosna ku basa Sunda gitu moal isin. Gitu, ajak rerencangan ngan basa Sunda. Gitu. Penting deh ulah sawan geureuh. Ulah lepat menikah sahar gitu teh. Daripada salah cenah bahasa Indonesia aja gitu-gitu. Kalau dicarek mah. Kalau dicarekannya. Nya lalaunan urang ngawartosanana. Alhamdulillah pedaran ngeunaan bahasa Indung anu aya patalina sareng budaya Sunda parantos lekasan. Mudah-mudahan ieu pedaran tiasa janten panggeuing kanggo urang sadaya sangkan langkung nyaah deui sangkan ngamumule tur ngalarapkeun dina kahirupan sapopoe. Apanan aya paribasa yen basa teh ciciren bangsa. Ilang basana, ilang budayana. Ilang budayana, ilang bangsana. Terus pak itu. Mudah-mudahan bahasa Sunda tetap nanjung gitu. Amin. Hatur nuhun panginten ka pangarsa Bapak Dr. Adil Afadilah Kusum MSI anu parantos keur sarurumpaheun nuhonan pangulem kana ieu acara. Panginten simkuring Nana Sutrisno abdi Cahayani seja amit mundur amit pungkur. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.